Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneteupna kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yater, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Darowi ngahegak ngatur napasna bari ngawangun deui pasangan, beuki tambah panasaran hatena. Dan sia mentong sombongna keranan si laing sia Canggajaya. Ulah kata kabur deuleu. Ya. Sebrut kacileng. Darowi dina waktu harita maju deui narajang, gerak panarajangna leuwih cepet batan tadi, malah ngagunakeun tanaga lapisan. Diganda bari jeung siga anu nguliatkeun awakna babatak cangkeng sagala rupa Sanggajaya waktu ngabendung datangna panarajang lawan. Keduk des dari deui balukar tina bantrokan kakuatan harita kadorong ka tukang sababaraha lengkah Darowi, tulang leungeunna karasa linu asa potong. Kajadian saterusna memangan ukur mampu opat geprakan Darowi ngalakukeun panarajangna ka Sanggajaya. Dina geprakan anu saterusna mah Sanggajaya anu ngasupkeun runtuyan panarajangna kana anggota badan anu jadi lawan. Geus teu bisa dipondah deui, Darowi awakna ngajengkang ka tukang terus ngabebengkang tina bibirna nyebrot getih hirup lalamaran. Dah jebrot cerbet jengkang keput. Sanggajaya geus kitu mah mancuhkeun deui tangtunganana bari ngalenggak seuri. Sedangkeun Darowi geus teu bisa hudang deui. Nu kieu patut gede hate hayang ijen jajateun jeung dewek. Pokona maneh moal mampu kangaranan boga kabecus ukur sakitu patut masih ada le. Hayo sia, ayeuna si laing rek kumaye jaka sinangling. Dek kumayena batur si laing anu nekat geus ngabengkang kieu euy. Rek milu atawa moal ka tempat nasi topeng mayit sia. Jaka sinangling sanajan ditenang-tenang oge kangaranan ningali kaayaan Darowi saperti kitu mah kahudang oge amarahna. Maju salengkah ka hareupeun Sanggajaya, neuteup ka Sanggajaya teu lila terus nyarita. Andika memang hebat Sanggajaya, pantes lamun jadi anak buah nasi topeng mayit. Ngan ayeuna dengekeun ye ku Andika, sikep ejeng pamadegan kuring dina waktu ayeuna leuwih hade kuring ngajampana jadi bugang di ieu patempatan, jeung tibatan kudu serah diri ka Andika. Kuring jelema hirup boga hak pikeun gabela ejeng nyalametkeun diri Sanggajaya.
oge sarua seperti hana ieu si Darowi. Rek coba-coba ngabela diri ngalawan ka dewek. Hebat maneh lamun kitu mah ayeuna sarua jeung si Darowi hayang kojor deuleu. Padahal dewek mereka sempetan heula pikeun hirup. Lamun daek milu sacara henteu kudu dipaksa ku dewek dina waktu ayeuna. Henteu kudu ngumbar caritaan asal ngeunah sorangan Sanggajaya. Kuring geus saya diri pikeun ijen jajaten ngalawan Andika. Sor, buktikeun kahebatan Andika Sanggajaya. Ningali sikep Jaka Sinangling anu teger keukeuh kalakah rek bela diri, Sanggajaya jadi nafsu. Setan teu beunang diomongan maneh Jaka Sinangling. Tarimakeun ieu sia. Iya. Kecileng syuk. Sanggajaya dina waktu harita ngalakukeun panarajangna, tapi ngaranjug kaget anu lain di kieuna Sanggajaya. Satadina manehna boga ijiran ku sakali panarajang oge Jaka Sinangling bakal rubuh. Tapi tetela Jaka Sinangling rikatna keranan nyingkahan datangna panarajang lawan. Gerakan anu dilakukeun ku Jaka Sinangling mangsa nyingkahan panarajang lawan kawilang cepet mampu ngimbangan kecepetan gerak lawan. Sanggajaya beuki panasaran hatena, sabab sakainget manehna Jaka Sinangling teu boga kamampuhan ilmu silat anu hebat. Sanggajaya harita ngarangsak deui ku panarajang susulan. Iya. Hukyuk, hilak, cileng, nospak, das. Malah Jaka Sinangling make mampu ngabendung panarajang segala rupa. Sanggajaya mancukeun tangtunganana, mun delik sapasang panona ka Jaka Sinangling bari ngagerendeng ngomong sorangan. Jadah, si Jaka Sinangling tetelah boga kapegu geuningan. Ilmu silatna jelas lain ilmu silat pasaran. Bisa katingali dan jurus ejeng tata gerakna. Sanu geus ngalatih ieu mangkeluknya. Ijiran aing tetela beleset. Si Jaka Sinangling lumayan ilmu silatna. Lumayan ieu bebengok teh. Jaka Sinangling ngawangun pasangan bari nyarita ditujukeun ka Sanggajaya. Nu matak Andika, ulah wakang nganggap enteng kanu jadi lawan Sanggajaya. Kaayaan jalma moal salawasna angger. Henteu kudu aneh Sanggajaya. Upama ayeuna kuring aya parobahan. Mun tong waka gede hate sia deuleu Jaka Sinangling. Sapeda si laing kakara boga ilmu silat anu seperti kitu sia deuleu. Latihan deui sia 40 tahun. Lamun si laing hayang bisa ngalawanan dewek deuleu. Kuring teu kudu puluhan tahun ngalatih diri Sanggajaya. Sanajan ayeuna oge, centang tu Andika bakal mampu ngerubuhkeun diri kuring. Mun memang mampu, coba sok buktikeun. Jaka Sinangling geus kagok asong. Sikep jeung carita anana jadi robah, bangun anu sombong. Ngahaja supaya Sanggajaya beuki nafsu. Beungeut Sanggajaya jadi beureum semu anu asa. Panonna dina waktu harita beuki bunceli. Si laing ayeuna anu kudu nemongkeun kamampuan sia jeung kakuatan deuleu Dewek moal make kudu ingkah tina ieu tangtungan. Satakana deuleu sia kaluarkeun tanaga si laing. Hayo pilih je kulit nu ipis, tulang anu rangu sia, maju si laing. Ku dewek moal make kudu disinggahan deuleu. Datang panarajang si laing. Hayo maju si Jaka Sinangling. Sanggajaya mancuhkeun tangtunganana bangun anu nganti datangna panarajang lawan. Manehna memang hayang buru-buru mungkas lumakuna eta tarung nu mata rek ngagunakeun ilmu andalanana nyaeta ilmu raga birawa. Sedengkeun Jaka Sinangling ditantang seperti kitu jadi panas hatena. Geus teu make loba deui pikiran dina waktu harita ngagajel luncat maju narajang kanu jadi lawan. Panarajang lawan anu datang memang teu disingkahan atawa dibendung ku Sanggajaya. Tonjokan leungeun kenca katuhu Jaka Sinangling nenggal pisan kana dada jeung beuteungna Sanggajaya. Hiuk jebrot jebet das. Kakuatan tanaga Jaka Sinangling lir upama anu balik deui ka sorangan ngajadikeun Jaka Sinangling ngagero bari ngabangkieung mundur ka tukang. Waktu ningali kalebas Sanggajaya kaget anu lain di kieuna sabab jirimna jadi aya dua. Ngahuleng jeung kaget sarta bingung Jaka Sinangling ningali kaayaan jirim lawan jadi aya dua.
Jirim Sanggajaya salah seorang di antarana kadenge nyarita di Barung ejeng nyengseurekeun ka Jaka Sinangling anu keur bingung ejeng kaget. Coba rek kumaha ayeuna maneh Jaka Sinangling? Kanyataan anu keur disinghareupan dina waktu ayeuna kawilang berat deuleu. Ukur boga ilmu jeung kakuatan nu saperti kitu sia si laing wani-wani rek ngalawan ka dewek. Moal mampu deuleu. Hayo coba maju deui sia. Ku dewek moal make jeung di singkahan panarajang si laing. Hayo maju. Jaka Sinangling henteu kateterusan ngarasa bingung ejeng kaget. Ngadenge panangtang lawan hayang ditarajang deui bet jadi panasaran. Harita Jaka Sinangling museurkeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna sayaga diri pikeun maju deui narajang. Hayo maju deui sia deuleu si laing Jaka Sinangling. Lamun bener-bener aya kawani sor ku dewek moal disingkahan atawa ditakis. Hayo buru maju sia. Jaka Sinangling luncat deui maju narajang nibankeun tenggeulan ejeng tonjokanana kana anggota badan anu jadi lawan. Kajadianana saperti tadi. Jaka Sinangling ngabangkieung deui mundur ka tukang kadorong ku kakuatan tanaga sorangan lir upama anu malikan. Waktu ningali kalebah lawan Jirim Sanggajaya jadi namahan deui bae dina waktu harita. Ayeuna mah Jirim Sanggajaya jadi tiluan. Beuki kaget ejeng ngageter hate Jaka Sinangling ningali kanyataan anu saperti kitu. Tetela anu jadi lawan mibanda ilmu anu memang hebat. Di antara Jirim Sanggajaya anu jadi tiluan, salah seorang di antara anak kadenge dina waktu harita nyarita di Barung ejeng seuri ditujukeun ka Jaka Sinangling. Coba rek kumaha ayeuna kentang si laing deuleu Jaka Sinangling? Pasti oke bingung jeung kaget ningali kaayaan dewek dina waktu ayeuna. Iya deuleu ye. Kahebatan ilmu raga birawa. Hayo sia, hayo maju deui. Bisi maneh masih keneh panasaran, Darwi ngabandungan kaayaan Sanggajaya anu saperti kitu jadi sentar hatena. Bari jeung sumengir nahan ka nyeri manehna marhatikeun ka lebah Jaka Sinangling di Barung keperasaan anu pinuh ku kasalempangan. Inggis Jaka Sinangling dina akhirna teu mampu ngungkulan ilmu lawan. Jaka Sinangling netep kanu jadi lawan, antukna jadi nekat pikeun ngadu jiwa. Kadenge Jaka Sinangling nyarita, Sanggajaya bisa jadi Andika memang hebat, tapi kuring moal make kudu risi ejeng salempang upama kudu ajal geus lumrah dina mangsana ijen jajaten antara unggul ejeng kasoran. Urang teruskeun dumakuna ieu tarung. Ilaing bener-bener nekat ejeng gede hate Jaka Sinangling taya bayana. Ku dewek masih kene diberi kesempatan sok maju deui sia Jaka Sinangling maju sia. Jaka Sinangling maju deui narajang saperti halna tadi panarajang Jaka Sinangling henteu dibendung atawa disingkahan ku Sanggajaya anu jirimna jadi tiluan. Jaka Sinangling ngabagikeun panarajangna. Waktu dibankeun panarajang ka Jirim Sanggajaya anu katilu ngabangkieung deui bae Jaka Sinangling kadorong ku tanagana sorangan anu malikan. Dak jebrot jebet des bangkieung dalideung. Jaka Sinangling ngajaga kasaimbangan badana sedangkeun Jirim lawan ayeuna jadi opatan. Jaka Sinangling ngarahuh dina jero hatena. Kanyataan anu keur disinghareupanana mangrupa kanyataan anu bener-bener berat pikeun diungkulanana. Sedangkeun Sanggajaya anu jirimna jadi opatan, salah saurang di antarana kadenge nyarita bari jeung susumbar di Barung jeung seuri. Kabandungan ayeuna mah kumaneh Jaka Sinangling, kumaha kahebatan dewek deuleu oi.
Kanggaranan kakara boga ilmu anu seperti gitu moal mampu dulu dipake ngalawanan dewek dulu oi. Ayo si laing sia bakal ngarasakeun kumaha hebatna ilmu raga birawa sia ha. Ayo si laing maju deui sia ha. Si laing bakal ngarasakeun kumaha hebatna ilmu raga birawa sia. Jaka Sinangling narik napas panjang. Dirina memang geus siap pikeun narima tindakan anu bakal dilakukeun ku Sanggajaya. Henteu kudu loba carita Sanggajaya. Lamun memang boga karep rek binasa ka diri kuring, sok geura lakukeun dina poe ieu keneh. Kuring geus sayaga diri pikeun nying harepan tindakan anu bakal dilakukeun ku Andika. Sok gancang Sanggajaya. Geus pasti bakal dilakukeun dina waktu ayeuna ku dewek kasih laing Jaka Sinangling. Moal aya diampun sia deuleu. Ya, wah. Celeng. Opat cirim Sanggajaya langsung harita laluncatan saterusna ngurilingan tangtungan Jaka Sinangling. Gerakanana beuki lila beuki gancang. Gerakan anu dilakukan ku Sanggajaya memang di luar dugaan. Malah Jaka Sinangling jadi lieur ningali opat cirim Sanggajaya anu ngurilingan tangtungan badana. Memeh Jaka Sinangling bisa nangtukeun sikep kudu kumaha ngalakukeun tindakan. Harita dina waktu anu bareng opat cirim Sanggajaya ngalakukeun gerak panarajangna ka Jaka Sinangling. Puguh be kaget jeung ripuh pikeun Jaka Sinangling. Dina nyingkahan atawa ngabendung datangna panarajang ti opat lawan anu sakaligus saperti kitu. Sabagian panarajang bisa dibendung ku Jaka Sinangling, tapi anu sejena harita pada kena kana anggota badana. Dak duk das jebrot cemet. Dak jebrot das. Wah. Jaka Sinangling ngagerok tarik awakna ngajengkang terus rubuh ngabebengkang dina luhur lemah. Salah saurang jirim Sanggajaya kadenge harita nyarita deui. Rasakeun ayeuna kumaneh sia ho Jaka Sinangling dijejak nepikeun karamek teh sia dadat teh ku dewek dina waktu ayeuna ho. Geus eueuh deui ampun sia deuleu. Si laing memang kudu kojor dina poe ieu ku dewek. Salah saurang jirim Sanggajaya maju ngalengkah ngadeuketan ka lebah Jaka Sinangling anu keur sumengir nahan ka nyeri, getih ngalai maseuhan kana gadona, ngalai tina juru sela-sela bibirna. Ningali kaayaan Jaka Sinangling anu saperti kitu, puguh be nafsu anu lain dikieuna Darawi. Manehna teu mikeun upama Jaka Sinangling nepikeun ka kudu binasa. Dina sesa-sesa kakuatanana Darawi harita ngagajeleng luncat narajang ka jirim Sanggajaya anu rek ngajejeg badana Jaka Sinangling teh. Tapi naon hartina panarajang Darawi anu geus ngan ukur ngandalkeun sesa-sesa tanagana. Lain panarajangna anu keuna kana sasaran, tapi jirim Sanggajaya anu sejena deui mapag panarajang Darawi anu saterusna ngasupkeun panarajangna ngajadikeun Darawi ngajengkang terus rubuh ngabebengkang deui anu kadua kalina. Dak jebrot jebet dadas wadala jengkang kebun. Ningali kaayaan Jaka Sinangling anu saperti kitu, puguh be nafsu anu lain dikieuna Darawi. Manehna teu mikeun upama Jaka Sinangling nepikeun ka kudu binasa. Dina sesa-sesa kakuatanana Darawi harita ngagajeleng luncat narajang ka jirim Sanggajaya anu rek ngajejeg badana Jaka Sinangling teh. Tapi naon hartina panarajang Darawi anu geus ngan ukur ngandalkeun sesa-sesa tanagana. Lain panarajangna anu keuna kana sasaran, tapi jirim Sanggajaya anu sejena deui mapag panarajang Darawi anu saterusna
ngasupkeun panarajangna ngajadikeun Darowi ngajengkang terus rubuh ngabebengkang deui anu kadua kalina. Dah cebrot cerbet dadas wadahlah jengkang kebut. Bareng jeung rubuhna Darowi anu beuki ripuh kaayaanana, Jirim Sanggajaya anu tadina opatan jadingan ukur saurang deui ayeuna mah. Ningali kaayaan saperti kitu kahudang sumanget ejeng kawani Jaka Sinangling. Ngagentak dina waktu harita Jaka Sinangling hudang bari mancukeun tangtunganana karep rek neruskeun lumakuna deui tarung. Tapi kangaranan geus tatu di jero anu berat. Jaka Sinangling ngan ukur karep ejeng kahayang wungkul neruskeun lumakuna tarung. Memeh Jaka Sinangling nguseurkeun kakuatan. Sanggajaya anu jirimna tinggal saurang ngagajeleng luncat ngasupkeun runtuyan panarajangna. Kajadian saterusna geus teu bisa dipondah deui ku Jaka Sinangling. Harita manehna ngajengkang geus teu inget naon-naon rubuh teu inget di bumi alam. Jebrot jerbet cekok das wah jengkang kedebut. Sanggajaya pancuh dina tangtunganana nyerenge seuri bari terus ngomong sorangan. Nu kieu patut rek coba-coba ngalawan ka dewek. Moal mampu deuleu Jaka Sinangling? Ayeuna dibawa sia ku aing ka tempatna si topeng mayit. Pasti bakal sukaeun hatena. Ya. Jaka Sinangling anu teu inget di bumi alam harita dipanggul, anu saterusna dibawa init ninggalkeun eta patempatan. Caturkeun di tempat sejen. Ayu manganti ejeng Saraswati anu masih keneh keur lumampah rek nuju ka guha legok panamping. Lampah anu disorang pikeun nepi ka tempat tujuan teh memang jauh. Teu matak aneh, lamun harita waktu ngambah ka salah sahiji lembur karasa cape sarta beuteung karasa lapar menta dieusian. Akhirna di salah sahiji warung Saraswati ejeng Ayu manganti terus laleureuh ngaleureukkeun ka cape bari ejeng ngeusian beuteung. Lalaki kolot anu boga eta warung kawilang someah akuan. Kabeneran deui anu ngadon leureuh jeung dahar teh ukur Saraswati jeung Ayu manganti beres dahar teh bisa make ejeng ngobrol segala rupa. Si bapa warung anu kadenge harita cumarita. Katinggalna ku bapa mah salira nyimas duaan deh. Rupi namanya nuju lumampah. Masa teh lumampah anu tebih. Kade sing hati-hati Nyimas. Ulah bujang-bujang istri aja nama. Bet kangaranan lalaki oge sok rajin we aya nu mergasa. Kitu tah Nyimas, loba deui aya teh jalma-jalma jahat teh geuningan. Tadi we enjing kene apanan. Tos aya anu dipayang ka bumina pupuh ieu lemur, ripuh kayaanana. Nu jelas sanes urang dieu Nyimas. Saraswati jeung Ayu manganti silih teuteup ngadenge omongan bapa warung saperti kitu bet panasaran oge hatena. Ayu manganti anu harita kadenge tumanya. Nah kunaon kitu mun eta pameget anu sanes urang dieu teh dugikeun ka dipayang kitu Pak? Nyata tuh balukartina tarung. Lamun teu salah mah ngaranna teh Darowi. Dan nilik dina kayaanana mah jelas jago ngora tah anu ngaran Darowi teh. Ngan cenah tarung ejeng jago ti golongan jahat. Anu akhirna ripuh kitu tah kayaanana. Kaget Ayu manganti meunang katerangan saperti kitu sabab jelas sakanyaho manehna Darowi teh indit babarengan ejeng Jaka Sinangling pikeun lumampah nuju ka lemburna si Rawing. Ayu manganti jadi penasaran gancang harita tumanya deui. Janten anu ayeuna di bumina pupuh ieu lembur teh maksud teh jenenganna Darowi teh nya. Nah, teh aya anu sanesna Pak? Tah, ari cek katerangan Darowi mah cenah manehna teh lumampahna teh duaan ejeng baturna.
hanya gitu cenah ari batur nama kalakat terus dibawa ku jelema jahat teh ya. Dan teu waka bisa panjang lebar ngobrol tadi teh Nyimas. Malum atuh kang ngaranan naon kitu teh anu keur nyanangan tatu berat. Kan untung we di ieu lemur anu disebut pupuh lemur teh sok rajin ubar aber kanu gering atawa kanu tatu Nyimas. Ayu manganti beuki teu tenang hatena. Pikiranana terus ngait ka Jakasinangling buah hatena. Ngareret harita Ayu manganti ka Saraswati terus nyarita deui lalaunan. Tawayana be ayeuna mah urang ngela-ngela nepangan Kang Darowi Bu. Margi sakumaha anu disanggemkeun ku abdi teh? Kang Darowi teh apanan anu sasarangan sareng Kang Jakasinangling. Nu maksud nama bade ka lembur nepangan selera ibu. Terus terang abdi jadi kaget sareng panasaran Bu. Saraswati anu geus meunang katerangan ti Ayu manganti waktu keur mimiti panggih terus panca kaki jadi ngarti kana maksud caritaan Ayu manganti. Malah manehna oge jadi panasaran ejeng salempang hatena inggis bener jalma anu ngaran Darowi teh nyata Darowi anu babarengan jeung Jakasinangling anu jadi anakna. Ya mah perlu dibuktikan Ayu. Dalah sanajan ibu oge panasaran ari ngadenge kieu mah nya. Ngan mudah-mudahan be ulah Darowi anu babarengan ejeng Jakasinangling anak ibu teh. Ayu manganti saterusna kasih bapa warung tumanya ngeunaan lebah-lebahna imah pupuhu eta lembur. Kuno boga warung terus dituduhkeun ngeunaan imah pupuhu lembur teh. Geus kitu mah Ayu manganti ejeng Saraswati terus arinit rek datang ka imahna pupuhu lembur. Waktu datang ka imahna pupuh lembur. Bener be, Darowi dina waktu harita ngagoler teu bisa hudang-hudang acan. Sakitu mah geus mendingan lantaran geus diubaran ku pribumi tadi nama teu bisa ngomong-ngomong acan. Akhirna ti Darowi Ayu manganti ejeng Saraswati meunang katerangan ngeunaan Jakasinangling anu dibawa ku Sanggajaya. Meunang katerangan anu saperti kitu ti Darowi. Saraswati jeung Ayu manganti pada salempang hatena. Menang sajongjongan mah duanana ting haruleng bangun anu bingung. Ayu manganti geus bisa ngarti Jakasinangling buah hatena geus moal salah deui tangtu dibawa ke tempatna si topeng mayit. Kangaranan dibawa ke tempatna si topeng mayit geus bisa dipastikeun Jakasinangling bakal dibinasa. Ngageter hate Ayu manganti ngabayangkeun Jakasinangling ajal binasa ku leungeun si topeng mayit. Puguh geus cukup lila hayang mergasa neuteuk atawa nugel jangga Jakasinangling. Bahaya ieu mah Bu. Kang Jakasinangling pasti dibawa ke tempatna si topeng mayit Bu. Urang temikeun ari kedah anjeunna janten korban kakejeman si topeng mayit mah Bu. Saraswati salaku anu jadi indung anu geus lila henteu tepung komo deui leuwih salempang hatena. Neuteub ka Ayu manganti terus kedalisan. Mun kitu mah urang geus teu kudu micen waktu Ayu. Leuwih hade aya namanya urang datangan be ka ditu ke tempatna si topeng mayit. Sanajan bener hebat elmuna, leuwih hade urang ngadu jiwa jeung tibatan Jakasinangling pinasa ku manehna. Ayu manganti ngarahuh beuki bingung. Pikeun lumaku ka tempat dumuk matuhna si topeng mayit teu gampang. Ayu manganti can nyaho sacara pasti lampah atawa jalan anu kudu disorang. Sabab waktu dibawa init ku Sanggajaya ti tempatna si topeng mayit oge haritapan dibengker panona ku kain hideung. Antukna henteu bisa ngapalkeun secara pasti ngeunaan jalan anu nuju ke tempatna si topeng mayit. Upama dina benerna oge bisa tepi ka tempat dumuk matuhna si topeng mayit. Sanajan bener maranehna duaan maju bebarengan ngahurup si topeng mayit, tangtu be moal aya hartina. Sabab si topeng mayit luar biasa elmuna, memang lain tandingan maranehna duaan. Ningali Ayu manganti kalaka ngahuleng
Saraswati kadenge harita nyarita ditujukeun ka Ayu Manganti. Kunaon Ayu? Nah kunaon bet kalaka ngahulang kitu geningan? Atawa hidap memang taya maksud hayang nulungan anak ibu anu ayeuna keur kaancam bahaya? Sanes kitu ibu, nanging gasa nuju ke tempat dumuk matuhna si topeng mayit. Abdi teterang jalana bu. Tangtosna oge, waktosna bakalami upami urang engah aja mapai-mapai. Salian teh eta, upami teh mah kapendak tempatna ku urang. Kadatangan urang kaditu moal tiasa naon-naon bu. Margi ajen pangartina si topeng mayit. Memang sanes tandingan urang duaan bu. Sanas urang maju babarengan tetep moal mampu bu. Saraswati ngahulang bari narik napas panjang. Sanajan can kungsi ningali atawa panggih jeung si topeng mayit, tapi ngeunaan kahebatan elmuna geus dibejakeun ku Ayu Manganti. Saraswati oge percaya kana katerangan ti Ayu Manganti. Kadenge harita Saraswati kedal di lisan lalaunan. Jadi kumaha atunya sikap ajeng tinakan urang Ayu. Tapi raku ari jaka sinangling teu ditulungan onaman. Ibu leuwih hade anu ajal jeung tibatan kudu ningali anu jadi anak binasaku si topeng mayit mayu. Abdi ngartos bu kana parosan ibu dina waktos ayeuna. Nanging sanaos bari jeung kitu ibu, urang tetep kedah milarian cara anu sanes bu. Dina hartos cara anu sae. Kupikiran abdi mah teu aya deui ti kedah enggal ngawartosan parawi margi mung anceuna bu anu diharepkeun bakal mampu nandingan elmuna si topeng mayit. Janten ayeuna mah urang kedah enggal-enggal be tepang sareng parawing bu. Kitu tah ari pangimut abdi mah bu. Saraswati ungeuk lalaunan. Memang geus eueuh deui pilihan anu sejen kajaba ti kudu nurut kana jalan pamikiran Ayu Manganti.